Sampurasu, Sampai di mana sih ya? yang sarapan, Mana? aja we. Terus di dia lah, dia lah. Lain gitu Sete Lukman. Kela Mang Ubed. Nah ngomong-ngomong Cahayati. Nya Pan Cahayati teh istrina Kang Wira. Kang Wira teh guru aman. Pan guru abi oge namina Teh Hayati. Nya eta anu dipaehan ku jelema rawig teh ya. Hari kitu mah bener meureun Cahayati teh nu dipaehan ku Kirawun teh ya, Bed. Heueuh dipaehan anu ku jelema rawig. Ai mama ngeueuh teu ka jelema eta. Nya wau. Di mana ayeuna jelemana? Aing ek males ka nyeri. Kela nyi. Ieu teh meureun bisa disebut salah paham. Salah paham kumaha Mang? Geus buku dihareupeun panon kuring di tandasan guru kuring. Nanti mangkeluk teh. Oh seluruh acan. Aing ditinggalkan sorangan. Coba Kang Wira, eueuh. Ai Kang Wira da. Ai si Ubed ieu. Aing mendingan keneh lunta kitunya. Lunta. Ulah lunta. Kotan geningnya korang pokok lu. Gening sia. Aing rek indit kena kajebol atuh. Pantas itiah heula atuh nanti. Hasil teu. Hasil atuh tempo. Geus atuh sedul. Hajar dulu lah ka dieu lah. Tuh ini tempatku jeung lila-lila teuing deui. Tapi hasil eta. Hasil atuh kita. Syukur ada hasil mah. Lain, hari tadi aki gura-gura ada ke mana? Kapan setadi nama aing terek indit. Da usah saha geuning di dieu. Leh, hari baru udah ke mana? Si Subay teh ku aing tadi ditanguseup. Teh isuk eta teh. Manya nepikeun ka wanci kieu can datang keneh wae si Subay teh. Tah, aing teh dari teh kesel. Nyang geus aing terek indit. Seteu nama bari jeung rek neangan budak we atuh. Oh iya, apa tuh arek-arek ini mah? Sare ngilu deui. Hayu uang baturan. Nyari erek ngilu mah nyahayu. Ngan eta tatuna tah. Yang baru dapat ya? Cenah diharakan taku mangkeluk-mangkeluk teh. Iya. Itu nama di dia lah. Nah, waktu lain. Oh iya, betul erek ngilu mah lah.
Siap lah. Tapi aku lempangan wae. Ya. Boim, asa sengit mana ya? Asa sengit tuh karena belum daging. Oh, oke euy. Aduh, asa kitu lapar aing kieu mah. Padahal teangan ayo, bang tuturkeun tati mana teh datang sini ya. Ya Pak. Ayo wan kan. Boim. Nah, ada tangga ciga budak awewe euy. Bang tuturkeunnya. Sabar tong wae kitu. Hari kerja aku lawan.
Untung intip sia. Sok keluar. Noneng, Noneng, ya Bapak, Noneng. Iya Bapak. Bapak ya, iya Bapak. Gagabah bapak. Bapak ti mana horeng. Pan anjeun teh nu maehan guru kuring. Alasan ngaku-ngaku jadi bapak di. Noneng, kapan bener ya teh Bapak hidup Noneng, gelis. Itu Bapak hidup. Nya bohimnya. Ngatuh teuing teu apa. Tuh, berarti bohong cek anak buah ki Barok oge cenah lain. Ai iya, anak aing ya teh. Ini ngagulis gitu petot kieu bapana. Noneng, tiap ka dia ka Bapak Noneng. Aduh, aing kumaha tuh boy kali main teh wawuhan ka aing. Aduh, Kalalewe deui. atuh gandengan teh wawuhan ka aing. Naha anjeun ngaku-ngaku bapak kuring. Anjeun teh geus teu wani ka kuring. Geus ngebungkokan. Naha uwanan anjeun geus eueuh. Geus teu wani galungan jeung kuring. Lain itu gelis. Atuh maknya aku anu jadi kolot. Wani galungan jeung anak. Jeung sia atuh bohim. Kakang ngajedog wae. Cik tulungan atuh aing ye. Bingung atuh ki. Kudu kumaha nulunganana. Sok-sok nangtung, wong balitungan jeung kuring. Lasmi. Ya Lasmi. Ben, atuh tulungan aing. Aya naon ieu teh? Aya naon ieu? Mang Ubed, tah ieu nu nandasan guru kuring teh. Ditungguan teh jebul nyampeurkeun. Kehela nyi, kehela. Cing kehela anan kehela. Teh heula naon, Mang? Kehelanan nyi. Cirawun teh dulur amang. Kahijina mah ieu teh aya patula patali jeung Bapak hidup nyata Kiwira. Ben, aduh satepan aing bapana teh. Heuh cicing heula ngajedog heula. Kiku urang wang jelaskeun. Sabenerna mah ieu teh ya sagala rupa ge urang teh kudu ngadaguan Kiwira sabab permasalahan ieu penjelasanna aya di Kang Wira. Cicing heula ngajedog heula manehna cicing. Yo wajib atuh. Heuh cicing heula cicing heuh. Tah kitu nya Lasmi. Cing sabar heula cing sabarnya, cing sabar. Cicing. Nyi Lasmi tas di mana bieu kakang luas leos para ruguh. Nyaek neangan jelema ieu nu geus mateni guru kuring. Heuh nyai, pan ieu anu disebut salah paham teh. Ikeun kewe dijelaskeun nama. Man ayeuna mah atulah. Wong di ditu bisa raung ngobrolna. Yuk. Rawon. Bohim, harayu tuh. Saung. Rawon ah. Lewe di Bantuan aing ngomong cek bohim. apa. Ieu meureun nyi. Wa mang ayeuna dijelaskeun. Perihal Kirawun anu geus ngandasa guru hidup nyaeta Ki Hayati. Ieu meureunna. Bekal amanat ti Kang Wira. Tah ieu. Harita
ieu teh fungsi beunang kuleungan Cahayati. Kusabab Firaun nyekel pisan amanat ti Kang Wira, satekah pola manehna hayang ngarebut dia perang nu Kang Wira teh ieu. Nya nepikeun ka Galungan jeung Cahayati. Nepikeun ka Cahayati perlaya. Tah ieu amanatna. Teu apaleun Firaun teh bahwa Cahayati eta teh istrina Kang Wira. Itu deui Kang Wira keterangan bahwa eta istrina gitu. Jadi itu bisa disebut salah paham teh. Ya, Firaun. Tah itu mereni pungkas nama itu tah anu dia diceritakeun ku Mang Beben. Alhamdulillah geningnya ayeuna masih Lasmi teh geus nyahoeun yen aing teh bapakna anu salila ieu ku aing dipaluruh teh geuningan tah ari geus nepi kana waktuna mah nya Segala panggih oge kitu nya obednya segala pake waktu. aing mas ya bohim meni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih yen tak lah bisa karasa kusorangan meureunana anu salila ieu urang teu panggih jeung kulawarga nyata jeung anak aing tah si Lasmi. Ki. Tinggal uing we ayeuna mah we. Hayang kawin. Neangan dengekeun heula ieu. Uing teh boga kabogo tapi ayeuna mah teuing ka mana jigna. Aduh, Aya boga bebene gitu. nya boga tuh aing ngan teuing ka mana. Ye, lamun niat si laing mah bener-bener nya kitunya hayang boga pamajikan. Sok datang ka kolotna. Boro-boro datang ka kolotna pan eueuh jenisna ge teuing ka mana. Oh, kari uingeun. Kuring hayang panggih jeung Kang Wira. Kang jelema ieu yo. Ini hampir unggal waktu bisa panggih jeung Kang Wira. Pan urang mah ditugas atuh si Aden ngurus sagalana, caina naonna bisa keur wudu. Nah, sia Subed. Cik sabar heula atuh mangkilanan heula. Tege geus waktuna panggih mah panggih. Aya ku kabina-bina teuing sateh geuningan. Barena oge atuh sateh juhe. Gara longok deui lantaran caina naonna ke. Cik. Rek pan eta ge atuh mangkat pring teh. Cik. Kalah deui. Aing penasaran. Hayang nyaho. Di mana Kang Wira? Ku aing ditukeun. Sampai aing geus teu kuat hayang panggih jeung Kang Wira.
Coba euy. Sebalik. Ya Allah, Akang. Kening salila ieu teh di dieu. Gusti itu. Aduh, hampura Akang, Gusti. Gusti Allah. Gareuwahkeun ayeuna sieun nagang. Henteu aing istighfar teh salaman jeung akang. Dakuan we kitu aing di dieu. Sieun nagang. Istighfar ada jauh benernya kurang untuk ada kuanan. Dia we aing. Tapi jauh ti dia. Ketempo. Ai si Juhe kunaon lompatan. Bawa weureup pentil butan. Aing jadi penasaran. Nangkang wira aing mah.
Meong. 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 Aduh, kumaha. Aing kumaha meong itu. Aduh, Kang Wira jadi meong. Kumaha ieu. Ayo. Kang Wira jadi meong. Naon ari sia? Sing balik ngomong ke. Naon? Mehong. Mehong naon sebenarnya? Naon ari sia teh? Sing bener ngomongna sok bener sing aya naon? Meong. Di mana ya Meong? Tempat si Aden. Kang Wira. Mana aya Meong? Ari Kang Wira na ka mana? Siap congkeng jeung urang. Sugana papang jeung si Rawun di jalan. Urus ya budang. Man, siap ini. Sugana papang jeung si Rawun. Alhamdulillah. Enak mana? Ari sia kunaon atuh deh. Bersih johe wae. Ayah. Cicing heula atuh sia teh. Meong. Meong. Waduh sing pararugu aya naon? Meong. Ayah. Sing pararugu nyaritana aing teu ngarti. Aya naon ya? Meong. Kasurupan jurig meureunnan. Sia ngarti teu? Hanteu puguhan. Heuh aya naon? Pugu ngomong teh sing pugu. Meong. Ari heong teh naon heong? Aduh. Sia ngarti teh. Bohem. Hanteu puguhan. Ari maneh deui tadi kunaon? Sia di sarwana. Sarwana deui. Sia sing pararugu nyaritana da aing teu ngarti. Meong. Ah, Geus we aya nama diuk tadi deh ya. asna dari dinya. Mana diuk Pararugu ku seruana. aing ditanya aya naon. Apa pereup. Sok, tadinya arere heula. Sing pararuguh ngawadulna ngaraku aing ka harti. Aya naon sabenerna? Kang Wira. Aya naon Kang Wira? Kunaon Kang Wira teh? Si pararuguh. Kang Wira. Tuh pancik aing ge. Si Aden Wira teh jadi meong. Jadi meong. Heeh. Anu bener sia teh ah. Nah, kabuktian ieu mah. Bohem. Heula ieu. Aing masa teu ngarti maksudna. Sing pararuguh sia teh cuheng. Ya. Sok bener heula. Ieu si pararuguh heula ngomongna. Eta sok kumaha caritana kumaha ya Juhe? Meong. Pan kuring dari tinggal tercai si Aden. Heeh. Pas ngepi apa kadangong meong. Yang wih itu turubun balik deui. Ah, sia mah tetempoan mun atuh. Bener. Meong di tempat Kang Wira meong. Geus sia gen ningali eta aya meong aya. Kang Wira mah eueuh meong jadi meong. Em. Asa kira heeh tuh. Biasa mah nyamannya Kang Wira jadi meong. Udah asa kira kuat ah. Nah gitu. Aing mah yang ku aing mah kan lihat ya. Heeh, geus aya nama Wang Tahang jeung aing.
Iya. Tunjun emang kemana? Hari sia. Beungeus lang teh yang jahit. Ayo atuh. Buru. Siap ah. Siap. Ya, saya meong. Wah, bisa kabur eueuh. Buru gancangan siapa telebang atuh. Ya, meong we. Adalah kau banget serangan mah aing mah moal. Man. Man. Kawan aing betok.